A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji sinaran syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu atas masihan kasehatan ka urang sadaya. Anu ngajadikeun urang sadaya tiasa kempel di dieu. Salawat sareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang sadaya tiasa ngaros nikmat iman sareng nikmat Islam. Jeung mudah-mudahan urang sadaya kaasup kana umatna. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu dipikahormat, simkuring bade ngadugikeun biantara singket ngeunaan disiplin di sakola. Disiplin nyaeta rasa taat kana hiji hal anu mangrupa tanggung jawab atawa kewajiban. Wujud kadisiplinan di sakola teh bisa rupa-rupa urang ka sakola tepat waktos, nganggo seragam luyu sareng aturan, ngalaksanakeun upacara dengan hikmat, ngalaksanakeun piket, ngarengsekeun tugas ti guru. Eta teh wujud kadisiplinan di sakola. Jalmi anu ngabiasakeun disiplin bakal janten jalmi anu tanggung jawab bikin ngarengsekeun sagala rupi tugasna. Janten jalmi anu disiplin teh jalmi sukses ieu tetiasa lepas tina sikap disiplin. Urang kedah micontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad teu acan pernah males-malesan. Nabi Muhammad ngagaduhan sikap semangat anu luhur. Disiplin tiasa dimimitian ti diri nyalira. Biasana jalmi anu nerapkeun sikap disiplin bakal sukses dina kahirupanna. Upami urang tos lulus di sakola, upami bade digawe, sikap disiplin eta bakal angge pisan. Ngabiasakeun diri disiplin teh susah, tapi kedah dibiasakeun hayu urang terapkeun sikap disiplin ti ayeuna. Komo deui urang teh budak sakola anu diajar tata krama. Sate acarana sampemen nutup ieu biantara simkuring ulun hampura biri aya cariosan anu nyimpen hate. Jadi disiplin di sakola teh penting pisan kangge kehidupan urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.